Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya kidagar spesial di mana bae ayana wilujeng sonten wilujeng patepang dangu deui nya sareng aki. Tangtosna di acara anu sami anu maneh nyaeta dongeng ngabuburit. Dongeng pasosore nya kangge nyarengan wargi kidagar spesial anu nuju ngabuburitnya oge anu nuju kasab keneh para ibu anu nuju marasak anu nuju popolah di dapur pangganya aktivitasna sadayana disarangan ku dongeng aki supados teu karaos dina barang damelna. Pemirsa urang ngeureuyeuh deui naaskeun hancana anu katunda kamari lalakon siluman Gunung Guntur. Lalakon Nyi Sukesih nya anu tos muhit ka siluman jurig hulu di Gunung Guntur. Kumaha rasani lalakon urang Bandungan sasadangan sakedap deui tapi na ulah hilap kangge nu nemean manco atanapi nu tos lawas manco teu acan subscribe mangga nya di subscribe heula ditoel palebah tombol loncengna teh supados aya beja atanapi notifikasi kana HP-na sewang-sewangan upami aki neraskeun hanca dongeng. Hatur nuhun atuh kasadayana pamirsa nu parantos subscribe, like, komen, oge nge-share dongeng-dongeng aki. Mugi-mugi sasarengan urang ieu tiasa janten panglipur janten pangreuah-reuah nya. Anggoni ngamumule seni dongeng Sunda supados seni dongeng Sunda tetep aya, tetep rame, tetep nanjeur, tetep waluya di nagri nyalira. Waluya dongeng Sunda, waluya ki Sunda. Mugi-mugi oge sadayana pamirsa di mana bae ayana dipaparinan kasehatannya lahirna sareng batina jembar manahna gampil rezekina tebih tina balaina. Amin ya rabbal alamin. Urang ngabarkeun deui pamirsa sama kabujutanana parsamakna teu moal disuguhan agina oge ieu saum sami. Kaparayun sadayana prung Di saprak harita, kahirupan Nyi Sukesih rubah 180 derajat. Nyi Sukesih anu kuru begang bari jeung kucel ayeuna mah geus lingsig. Montok deui bahenol deui cara baheula. Emasna reuncem. Dipigeulang tepi semet siku. Kongkorong ting gremyong teu sirikna leumpang ge rada bongkok bakat berat ku kongkorong. Sifat sombongna atuh tambah jadi. Kasasama bisa ukur ngaledek jeung ngahina. Mun dititah pasti kudu bari tutunjuk jeung sosorongon. Mayaya nu jadi indungna geus taak mamatahan Nyi Sukesih. Komo ayeuna mah saprak jadi jalma beunghar. Nyi Sukesih tambah wani ka indungna. Rubahna kahirupan Nyi Sukesih teh teu wudu jadi buah biwir. Di lembur Citi Isma, kawas peuting harita. Di pos ronda, Mang Ajo Dasep jeung Samin keur ngariung da geus biasana unggal malam Jumaah mah maranehna nu kabagian jadwal ronda teh. Lain kuring marah heran mikiran kahirupannya Sukesih teh. Cik Samin tuluy nyeruput cikopina nu kari satengah gelas. Heran kunaon Min? Tanya Mang Ajo bari melong ka Samin. Ya heran we atuh Mang, pagawena ukur ulang jentul bari ngalamun. Ki bari ngadadak jadi jalma beunghar. Pan aneh eta teh Mang. Di mana coba Mang datangna harta anu sakitu lobana teh? Dan naon ge kudu aya asbab, musabab, aya asal usulna. Pamohalan kudu teu pupuh murag di langit Mamang. Nya kitu Mang. Abdi oge da ngarasa heran. Da sepairan kawas biasana sorana teh arap apeureupeup.
Bisi mah menang warisan atuh min. Tembal Mang Ajo bari melenyun udud bual-bual serebung haseup udud bako mole nyerebung tuluy peurai katiup angin. Warisan ti mana tuh Mang? Apan bapana teh geus lila maot. Jeung pan bapana Nyi Sukesi mah lain jalma jegut, lain jalma beunghar Mang. Ya heuh Mang ge da apal perkara eta mah. Pan warisan mah teu ti bapa bae atuh min, bisi ti akina, ti mamangna, ti wana, ti saha bawa. Amang mah. Pan akina sarta kulawargana teh urang dieu kabeh ge Mang. Aya ge uana anu di lembur pasir upis, pan ukur tukang nyieun gula kawung jeung can maot deui jalmana ge. Lain jalma beunghar deui. Ya lamun teu bisa bae menang harta karun min, tembal Mang Ajo deui. Keur gunem catur kitu. Assalamualaikum. Geuning geus ngarumpul. Ka mana ari si Juhro Mang? Cek Pak RT nu kakarak ngurunyung datang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bareng kabeh ngajawab salam. Juhro mah bieu teh disamper teh. Tapi geuning keur muriang. Jawab Mang Ajo, diuk nangiset mere tempat pikeun Pak RT. Nah kunaon kitu sababna tapi ka muriang si Juhro Mang? Cek RT deui bari geuk diuk sisieun Mang Ajo. Kamari ngabedahkeun balong mitohana kasorean Pak RT, sigana mah asup angin. Keun we atuh sina istirahat. Me gancang cager. Lain ari bieu keur nyawalakeun naon Mang mani asa rame kacirina siga nu serius pisan. Henteu teh eta we si Samin tah sok pangangguran ngurusan batur. Cek Mang Ajo bari ngadelek ka Samin. Eta Pak RT perkawis Nyi Sukesi. Emang kunaon Nyi Sukesi teh min? Mohon beunghar ngadadak. Ya syukur min karunya pan salilaya teh sangsara bae hirupna teh. Mohon Pak RT ngan ieu we heran abdi mah. Heran kunaon kitu? Nya heran we Pak tuh apan Nyi Sukesi teh teu gaduh damel tapi jual ngadadak beunghar. Baik teh aya nu apal ti mana asal usul harta bandana. Oh kitu, apaan Mang Komar ge harita ngadadak beunghar min? Benten atuh Pak RT dari Mang Komar mah apanan kenging warisan di sepuhna. Apa Nyi Sukesi mah sepuhna ge nya eta bapana tos lami tilar dunya bari sasatna kahirupan anapan pas-pasan cara kuring. Ulah diheranan min, sabab Gusti Allah mah mun tos ngawidian saha bae ge bisa ngadak beunghar. Jalanna mah di mana we, teu pupuku menang harta karun bisa, teu pupuku manggih koper eusina duit kabeh bisa. Pokona mah bisa naon bae jalan mah. Barina ulah musingan batur min, salila batur teu ngarugikeun ka urang, angguran mah urang syukuran. Nyi Sukesi teh jadi beunghar. Apaan karunya? Ningali basa harita mah manikuru kuca siga nu kurang dahar. Urang nu jadi tatangga mantuan teu bisa atuh ayeuna milu syukuran. Ada yang ceritaan Pak RT kitu mah Samin teh jempe teu wani nembalan deui. Sik mana ieu teh kopi teh min, mending ge urang ngopi lah tiris yo. Cek Pak RT bari nyokot gelas jeung termos anu aya di tengah gardu. Iya Pak, kopi sareng gulana. Samin ngasongkeun gula jeung kopi anu masih setengah bungkus.
Ayeuna urang kocapkeun di imah gedongna Nyi Sukesi anu sigrong sarta hurung herang. Nyi Sukesi teu bisa sare. Ti sore mula awakna karasa mahea panas. Ti korona karasa garing, halab-hab kacida tapi sakitu geus nginum ciherang tepi ka beak sateko. Rasa haus teh teu daek leungit malah beuki peuting beuki tambah jadi. Nyi Sukesi diuk dina risbang tuluy nyarane kana tembok. Beungeutna rubah jadi pias kawas kapas. Panonna celong, dina beheungna aya guratan tatu ngurilingan beheung teuing ti mana asalna. Pas pisan tengah peuting tatu nu ngurilingan beheung Nyi Sukesi teh tambah ngewag. Bret! Sirah Nyi Sukesi leupas tina beheungna. Sirah Nyi Sukesi mumbul kaluhur ngajauhan awakna. Jeroan awakna oge kabawa kabeh ku sirah Nyi Sukesi. Jajantung hamperu, usus alias pejit. Kabeh kabawa ngambai hanapeun sirah. Sirah Nyi Sukesi ngalayang sahanapeun lelangit imah. Puputeran sakedeung tuluy mencrong kana janela kamar. Brak! Ngadadak janela teh muka. Seor-seor angin ngagelebug cungungung kadenge ti luar. Anjing bebaung patemalan mani rame. Pamirsa sadayana ulah hilap ieu dongeng dialpukaan ku afiliasi di Shopee sareng Lazada. Kanca wargi pamirsa Kidagar official di mana bae ayana anu resep balanja gula galeuh nya ngalangkungan aplikasi Shopee atawa Lazada tiasa balanjana ngalangkungan produk nu aya di dongeng Aki. Kantun klik salah sawias produk nu dipajang engkena pamirsa bakal lebet ka aplikasi Shopee atawa Lazada kumaha nu dipilih nya. Saparantosna lebet ka aplikasi Shopee atawa Lazada mah pamirsa bebas bade gula galeuh atawa barang galeuh naon bae oge nya sakahoyong pamirsa teu diwajibkeun ku Aki kangge ngagaleuh produk nu dipajang samodel novel atawa sanesna eta mah ukur cukang lantaran sareng pantau lebet ka aplikasi Shopee na bade digaleuh atuh mangga atur nuhun pisan ku balanjana pamirsa ngalangkungan produk-produk nu aya di dongeng Aki atuh sami sareng ngabantos kana kamajengan ieu channel atur nuhun kana parantos balanja nya. Oke, atur nuhun parantos ngarojong urang keureuh dongengna. Prung. Pelesat sirah Nyi Sukesi nunggeus eueuh awakan teh ngadadak ngablesat. Kaluar ti jero kamar ngaliwatan jandela anu geus muka. Sirah Nyi Sukesi kebat ngulon mapae sisi lembur. Reg eureun disagigireun kanang domba bogana bah kemet. Sirah Nyi Sukesi teh ngalayang lalaunan nitenan domba anu keur sarare. Eureun di palebah domba jalu nupang badagna. Nyi Sukesi anu rupana geus rubah pikasieun sihungna ranggeteng bibirna letahna panjang ngambai ngadadak letah nu panjang ngabuntel jadi kawas corong panjang atawa kawas sedotan ngan lancip dina palebah tungtungna. Teu antapara deui gabres letah anu lancip teh ngagabres kana beheung domba jalu anu keur sare. Domba teu kaburu ngaberele ngan ukur kekejetan sawaktu getihna disedot ku jurig hulu jelmaana Nyi Sukesi. Jurig hulu Nyi Sukesi teh kakarak eureun nyedotna sanggeus karasa getih domba saat. Domba paeh bari awakna garing eueuh getihan. Nyi Sukesi kumetap rasa hanaangna
teu leungit sakitu nyedot getih domba tepi ka garingna. Nah, aing angger hanaang ieu teh. Bener sigana caritaan Kanjeng Sinuhun teh. Yen aing jadi hanaang ku getih manusa. Kayak kieu mah aing kudu neangan manusa. Tapi aing teu wani kudu maehan manusa mah. Kudu ka mana atuh aing neangan getih manusa. Kitu gerentes satena Nyi Sukesi tuluy ngalayang deui mapai sisi lembur. Kocapkeun di pos ronda sawaktu anjing babaung ting cungung di kalereun lembur. Mang Ajo sabatur-batur anu aya di pos ronda curinghak. Perde, abdi mah teu ngeunah rasa ieu teh eta anjing babaungna meuni patembalan kitu. Wowo aya bangsat, cek Mang Ajo ka Pak RT. Sarua kuring ge boga pirasa teu hade ieu teh Mang. Nama tuh, hayu kabehan urang teang ka belah kali lembur. Sabab ning anjing teh ragegna diulah ditu. Pak RT ngajakan init ka kabehan pikeun ngaroris lembur. Aduh Pak, buah-buah jurig hulu teh datang deui Pak. Samin mah langsung we murinding. Manehna mah masih sawan basa harita disingsiran ku jurig hulu teh. Geus mangulan-ulan atuh min geus pindah jurig huluna ge. Hayu bisi bangsatna kaburu jauh. Mang Ajo nu nembalan meureus ngenyang pigeulangna Samin. Antuk nama bring bae. Opat rona teh laleumpang nuju ka kalereun lembur. Pangharupna Pak RT jeung Mang Ajo. Duanana mawa senter ditukangeun nangi cilik Samin jeung Dasep nu mekel kohkol. Nepi ka sisi lembur belah kaler sora anjing teh jempe kayaan manis sepi teu kadenge cihcir acan. Kieu ning Pak RT, cek Mang Ajo senterna terus nyorotan ka unggal madhab. Nya Mang da heuning nya. Walon RT sarua senterna nyenteran ka unggal tempat nu katingalina Suni. Urang balik we yuk. Urang balik deui ka pos ronda lah. Cek Samin anu memang borangan. Kela tuh min, tenang heula pan urang teh ronda ieu tugas urang ngajaga keamanan lembur. Maneh mah mani betah di pos ronda teh. Tembal Mang Ajo rada keheuleun ka Samin. Sabot kitu cungung anjing babaung deui. Ayeuna mah sorana datang tebeh kulon. Hayu Mang, urang udah ka kulon rada gancang leumpangna nya. Bisi kaburu leungit deui. Cek Pak RT bari miheulaan leumpang gancang muru ka belah kulon. Srog nopatan tepi ka sisi lembur belah kulon. Pak RT jeung Mang Ajo sibuk nyenteran ka ditu ka dieu. Itu kandang nu mana saha Mang? Tanya Pak RT ka Mang Ajo. Oh, eta mah gaduhna Abah Kemet Pak RT, walon Mang Ajo. Hayu pariksa bisi bae dombana aya nu mau. Ya siap, hayu barudak Mang Ajo ngajak Samin jeung Dasep pikeun mariksa kandang dombana Abah Kemet anu memang rada gede da dombana ge aya kana 12na. Nu tiluan gancang mariksa kandang domba, Pak RT nuturkeun pangtukangna bari terus suntar senter ka ditu ka dieu, ka tempat-tempat anu Suni jeung poek. Teh, ulah dieu yo Pak RT. Mang Ajo ngagero ka Pak RT. Pak RT gancang nyampeurkeun ka Mang Ajo. Coba tingali tuh Pak RT, cek Mang Ajo bari nunjuk ka domba anu ngagoler paeh bari kayanana kawas nu eueuh getihan. Haeh Mang, aya tatu bolong dina beuheungna kawas tapak sumpit atawa jambaringnya.
Jawab RT sanggeus ngilikan bangke domba. Aneh keuna naon atuh maehan domba tapi teu diarah dagingna, mangajo kerung. Bisa wae. Bisa jadi aya nu ngagareuwahkeun bangsatna mah. Cek RT tuluy cengkat bari ngeprukan calanana. Tapi mun eta domba kakarak dipaehan bieu meureun bangkena masih seger. Tapi ieu mah mani geus garing kieu wegetihan geuning Pak. Cek majo deui bari nyenteran bangke domba. Tapi gunung mata kuring heran ge, ieu domba kawas nu ukur di ala getihna. Aya urut getihna teh, tuh nyak celakan, cek Mang Ajo barang senterna nyenter ka palebah jajalaneun. Hayu tuh urang tuturkeun Mang, sugan can jauh lah bangsatna. Mangga teh, ayo. Nu obatan lempang lalaunan teu bisa gancang. Sababari nyusut dapak kecelakaan getih. Pas tepi ka pertelon jalan lemur lar aya tukang bajigur pamirsa ngaliwat. Bari nawaran sagala karonda. Bajigurna mah rade bajigur. Seueur keneh yeuh. Atuh puguh ronda teh jadi hebat pamirsa, jadi ngadon ngabajigur di baturan ku kidalang. Haranya kumargi pamirsa anu ngalolana tukang bajigurnya bisa duitina sigana menuju liburnya. Atuh ku kituna ge atuh urang cekapkeun we heula nya dongengna dugi ka dieu. Pamirsa sadayana atuh lalampahan Sukesi dina lalakon Siluman Gunung Guntur bagian ka 13 nya. Sakurang teudeun heula dihaneuleum sieum geus sampureun urang tunda heula dihanjuang siang geus sanalaeun. Urang sampur deui engke di bagian anu salajengna pamirsa pamitaya halang harungan mugi atuh sadayana pamirsa nu satya manco satya ngadangukeun padaran-padaran dongeng aki. Aya dina kawilujengan tegirang sapapaosna rahayu salamet berkah sadayana nya komo nuju sasi saum kieu mah mugi-mugi lalancar segala rupina. Sakitu heula pangintennya padaran dongeng aki nu tiasa kadugikeun santen ieu. Akina amit pungkur heula pamirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.